nyelindung abdi kaula tina pirang-pirang godaan setan nu dilanat palayan asmaning pangeran nu kagungan sifat murah sifat asyik. Menempa Pancasila mama bisi tumiba lain-lain tahun awi awi pitalia lain-lain sing horeng jauh tina kenyataan abis janji ngabukti subante mual sulaya orang nyari karasana riburan sami-sami olah negeri sing mati ingat karena perjuangan kolot murah rela korban jiwa raga
Nana Pancasila sakti. Jadi si Akang nih suka sering jika anu mangge ka bunga loba duit tiga nama cing bagi tukang seetik mangeclok bahagia teh. Ih kiadi ari ngaran-ngaran bahagia jeung bunga mah teu digumantungkeun kana lobana harta kakayaan. Sok sanajan urang harta bro dijuru bro dipantok ngalaya di tengah imah tapi teu bahagia mah keuna nakaon kiadi. Aya naon tukang ieu teh? Kieu kiadi. Sok sanajan urang cicing di luwung luang liung tapi urang di dieu dengan ukur ibadah kiadi. Ibadah kitu Kang? Ya heueuh ibadah. Lain mah ibadah teh ukur salat zakat jeung puasa ibadah. Ih kiadi ari ngaran-ngaran ibadah mah migawe pagawean ari eta pagawean teh luyu jeung skenariona ari eta pagawean teh bakal ngahasilkeun mangpaatna dunya boh akhirat. Sanajan ieu teh amun ku urang teu dijaga teu dilestarikeun bakal aya akibat deuleu kiadi. Nah aya kitu Kang? Ih aya. Urang ngadongeng geura. Cing 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 cing. Adi mah resep kana dongeng teh. Amun ieu leuweung teu dijaga, amun ieu teu dilestarikeun nepi ka gunung gundul pasir bulistir engke mamalana kiadi datang hujan banjir mah. Sabab teu kaserap cai ku akar. Jeung amun ieu leuweung nepi ka gunul engke anak incu urang moal apal tatanena nahaun. Nu matak urang lestarikeun deui ieu alam. Urang mumule da kusaha deui ieu teh keur anak incu urang anu bakal neruskeun ieu alam teh kiadi. Naon sabab
amun urang henteu dipepelakan ayeuna anak incu urang teu apaleun naon tangkal kalapa. Benernya Kang kudu dilestarkan, kudu jadi dilestarikeun deui ieu alam Kang. Naon jadi aya pertanyaan urang pepelakan deui we Kang. Alus dah urang melak wong telegu urang melak bonsai geningan Kang sok paeh wae wong telegu teh. Teuing teh akang ge can apal euy naon ubarna can hubungan jeung Menteri Kesehatan. Atuh Kang da kumaha atuh urang mah sarirana cicing di ieu di leuweung henteu eueuh pergaulan teu di kos di kota. Ih Ki Adi sok sanajan urang cicing di leuweung luang liung di karudung sarung udud kaung tapi teu patut eling ka Nu Maha Agung. Naon Kang Nu Maha Agung teh? Nu kagungan Ki Adi. Kagungan saha? Kagungan urang. Nah urang aya nu kagungan, ih aya Ki Adi. Saha? Allah jenenganana. Or ai Allah teh saha Kang? Asma Ki Adi. Oh Allah teh Asma. Di mana ayana? Ih make jeung nanyakeun di mana Ki Adi. Ai Allah teh Kang osok tuang. Tara date setelah pareun akang mah embung boga pangeran Allah ngaranna osok tuang. Osok ngaleueut tara da teu kana angeun. Kang ai Allah jenenganana pangeran urang osok ulem tara da teu tunuhun. Akang mah embung boga pangeran Allah jenenganana sok ulem. Naon margina Kang? Rugi. Dimana urang ngadoa anjeunna kulem moal katarima. Oh gitu Kang. Ki Adi. Aya sabeureujeuh kitu Kang Allah. Apa dina kateranganana oge ahad. Iji mung sahiji-hijina eueuh deui nu hiji sarian ti anjeunna. Bener Kang. Kang, naon Ki Adi? Ai nu maot ulah ditahlilan, ulah nanaonan. Dan nu maot mah lain urusan urang tapi urusan urang. Nu maot mah lain urusan urang tapi urusan urang. Ulah ditahlilan, ulah dan maneh nu hirup kudu tahlil. Kumaha si akang teh jadi lieur? Apal maneh nu sok parasia? Henteu nu lieur. Pas maneh pangartina mun sakitu apan cek sakaol anu maot kudu ditahlilan cek nu sakaol ulah kumaha kieu ieu Ki Adi. Nu maot mah ulah ditahlilan ai kitu maneh nu hirup. Apa dina tahlil teh nyebutkeun la ilaha illallah aya hartina teh bertuhan. Mun maneh teh ngucapkeun la ilaha illallah teh bertuhan. Oh eta atuh urang ngadua we atuh kanu maot teh kumaha. Muga-muga we eta nu maot teh cing ditampi iman Islamna, cing dicaangkeun di alam kubur. Kasaha eta nu ngadoa ka Allah dikahasakeun di kanu maotkeun. Kumaha mun Allah ngajawab? Ngajawab kumaha Kang? Cing ngadoa nu bieu. Muga-muga we anu maot teh cing ditampi iman Islamna malahan cing dicaangkeun di alam kuburna. Mun Allah ngajawab henteu iman Islamna ge nu aing nyadiakeun neraka jeung sawarga ke hareup nu aing. Nya ai kitu mah ulah ngadoa. Kudu kumaha saakang teh jadi lieur. Apal maneh nu sok parasia? Henteu nu lieur. Ngadoa moal ditarima dengan doa kudu kumaha iteh kieu. Ngadoa mah ngadoa nan keur maneh.
maneh kumaha Kang sok balikeun eta ngadua teh muga-muga we eta nu maot teh cing digebruskeun ka neraka jahanam malahan tong di kampura we dosana nah anu maot bakal ngambek teh naha anu hirup celekuk teh cukang irung maneh diteungeul nepi ka geutihan kusaha nya kudu hirup eta doa teh balik deui ka maneh seperti urang ngalungkeun bal kana tembok lung bakal murag deui balik deui ka urang tah gumantung kana amal perbuatan urang dimimiti urang lahir naha urang amal perbuatan geh goreng naha amal perbuatan urang hade mun maneh ngadua muga-muga eta nu maot teh cing ditampi iman Islamna kurunyung teh eta keluarga nu maot teh ngagolosor cikopi jeung udud eta teh keur maneh keneh geuningan ih nya Kang tuh balik deui ka maneh kan didinya teh duaan yad kiyad uud hu benernya Kang nah Kang hebat ca Akang ngajina ih atuh nanaon oge kudu buca baca ayeuna mah geus zaman internet deuleuh adik sok sanajan urang teu apal naon internet teh tapi urang kudu apal sabab urang teh kudu bisa bucu baca dina sanajan urang buta huruf oge tapi dina pengertian mah urang kudu apal sabab didinya teh ikro bacalah baca jadi benernya Kang ari urang buta teu nanaon ngaji ih heueuh teu nanaon kitu moal nanaon ki adik sabab mentena pangeran kana makhluk teu gumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate didinya qad aflaha manjakaha hak didinya domirna kana hate bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena jadi mau nanaon sok sanajan urang buta kieu awak ieu deukeung diseksi tapi urang naon salirana bakti kanu kagungan urang oh kitunya Kang naon aya pertanyaan deui naon boga udut kilo ditanya hakikat dijawab ditanya syariat dijawab ku hakikat tepika ngagejlig aing aingnya mah iman takwa ka pangeran ulah dibobodo ku udut atuh Kang ayu atuh urang ngamumolekeun deui lestarikeun deui alam jadi urang oge kudu ieu teh di cicing di leuweung teh kudu bari tapakuran tuh batur manggeus tapakuran dimimiti ningali aya ti tinggi batur mah bisa nyiptakeun kareta aya keuyeup keur ngagali batur manggeus bisa nyiptakeun cetum ningali capung batur manggeus bisa nyiptakeun kapal ieu teh urang kudu tapakur tadakur jeung tasakur jadi heueuh dina syariatna oge gapleh heueuh mun disyariatan ke urang oge ku urang disyariatan oge eta gapleh teh bisa ngaronda kana hate urang apan haram Kang main teh mun main mah haram teh jeung duitan ari ukur resep mah teu nanaon utung itu ngaronda hate ubrak balak genep cing inget yen rukun iman teh aya genep lain ngandung hati rukun iman teh lain balak genep teh rukun iman tapi itung-itung hate karonda gubrak balak genep rukun iman teh aya genep nepi ka iman kepada Allah iman ka malaikat iman kana kitab iman kana rasul nepi ka iman ka poe akhir iman kana papasten anu tumiba gubrak balak 5 yen rukun Islam teh aya 5
Iji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima munggah haji, mungkawasa di jalan tuh. Dah geningan lain ngandung harti balak lima teh rukun Islam, tapi hitung-hitung karonda hate gubrak balak opat urang teh ayat di opating aci. Kahiji acining bumi, kadua acining sene, katilu acining cai, kaopat acining angin. Warnana oge aya opat nyaeta hidung bodas koneng hidung bodas koneng. Nafsuna oge aya opat, nafsuna oge aya opat nyaeta amarah wal masamia mutmainah. Jadi we ngawujud nyaeta sifat asma af'al, sifat rupa asma ngaran, af'al pagawean. Tuh gubrak balak tilu tekad ucap tecing bener. Gubrak balak dua yen di alam dunya teh aya dua papasangan. Kulon wetan kaler kidu halodo ngijih poek caang lalaki awewe salah bener. Gubrak balak hiji nyaeta ruk yen eueuh semahing angin Allah mun sahiji-hijina. Gubrak balak kosong urang teh asal tina eueuh jadi aya engke bakal eueuh deui. Tuh geningan ki adi karonda tah hate geningan reres Kang atuh ayeuna urang kudu kumaha sangkan urang bisa ngamumule deui ieun ieu leuweung Kang hayu urang pepelakan deui ki adi. Ieu leuweung urang lestarikeun deui ulah nepi ka aya anu oknum anu ngaruksak ieu leuweung ulah jadi pagar makan tanaman. Jadi mangga Kang geningan ayeuna mah loba oknum Kang nini ge nepi ka ngalasuluh ukur sabengkeutan digandong kanu tak kanu tonggong nepi ka di penjara ditangkap 5 tahun, tapi naha ai anu eta nu ngalasuluh nuaran kai nepi ka dipanggulna oge ku treuk nepi ka kibikan nahan teu dihukum. Ih eta mah oknum ki adi, oknum nu matak urang di dieu ieu teh ditugaskeun ki adi keur ngajaga pancen ileuweung ki adi. Mangga Kang hayu Kang orang ngontrol kana hayu ki adi itu ngontrol kada